jadi we bara rasa lain ulin teh ka emal atuh ieu mah gigireun leuweung ulin teh. Masih aduh. Mana yang sing tarik ngobrolan teh kadangnya tah hujan. Aya tarik-tarik teuing atuh dan neng teh goblok-goblok teuing cepil teh astagfirullah. Duh neng, bami teh tiris neng. Tos laminya bobogohan teh 3 tahun nepi ka lulus sakola ayeuna curhat coret nya. Nya tiker MOPD kene urang teh bobogohan, tiker AA ololeho kene, ayeuna AA geus angger kene kieu. Taruan ge ololeho. Naon aya AA neng mah ayeuna geus glowing, geus perawatan muka ge. Oke naon? Kaditu atuh make aci. AA. Kan urang teh sakola teh geus 3 tahun nya di SMA teh. 12 tahun. Oh, 12 tahun. Mati SD atuh AA. Heeh. Tandeng ayeuna deket tes AA bahasa Inggris. Ngetes naon? Ngetes bahasa Inggris. Sok lah, gampang bahasa Inggris mah. Ya nya, bahasa Inggrisna bulan naon? Mun atuh. Pinter. Bahasa Inggrisna panto. Dur. Hijikeun. Mundur. Ketang tapi neng mah pantas ku diperjuang. Aun di sos. Iya. Dai. Coba sakali deui nya. Sok lah gampang. Bahasa Inggrisna nyimpen naon? Pun. Bahasa Inggrisna kita. Pus. Hijikeun. Putus. Nah, ai tadi so sweet ayeuna ngajak putus geuningan. Pada naon? Teuing. Mau mere pertanyaan ke aing, tapi ku aing salah dijawab. Dasar awe goblok. Lieur. Banyak ditanya jawab. Naon, ngomong sakali deui, biar ngomong naon? Henteu neng amat teh nyaresna naon bener. Bohong. Dasar lalaki teu boga perasaan. Teu boga perasaan kumaha? Didinya teu boga perasaan nyurungkeun. Comment dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.